Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu kanggo urang kali SMA Negeri Subang kelas 10 khususna. Dina denget ayeuna tangtos urang sami-sami diajar deui anu insyaallah dina denget ayeuna baris dipedar materi ngeunaan sajak ya. Kusim kuring nepangkeun Dimas Patria SPD MPD. Anapun sumber diajarna nyaeta tina buku Panggelar Basa Sunda kelas 10 anu ngarangna nyaeta pangersa Bapak Yayat Sudaryat kali Kang Dedi Hadiansah. Dituna yuk kita semangat diajar bahasa Sundana, semangat kurang diajar ngeunaan materi sajak. Peserta didik kelas 10 dina denget ayeuna urang medar perkara sajak. Anapun sareng sena hidup diajar ieu materi sajak dipiharep hidup bisa kahiji ngabandingkeun jeung nganalisis bentuk sajak, nu kadua nganalisis unsur kabasaan dina sajak, lajeng anu katilu nyaeta maca pedas atawa ngadeklamasikeun sajak. Anapun dina ieu pedaran materi hidup bakal museur nyaeta nganalisis unsur kabasaan jeung ngabandingkeun sarta nganalisis sajak. Naon wae peso analisisna tangtos dina denget ayeuna urang bahas. Naon ari sajak teh? Sajak nyaeta karya sastra anu direka dina wangun ugeran atawa puisi. Ai wangun ugeran teh nyaeta wangun anu kauger. Kauger teh teu bisa dipaham ku sakali. Artina aya harti nu nyamuni nu rek ditepikeun. Beda jeung dina wangun lancaran. Upama dina wangun lancaran mah contoh tah ieu bahasa nyarita sapopoe eta disebut bahasa lancaran. Benten sareng ugeran. Ari ugeran mah kana disurahan deui. Contoh aya kecap misalkan kuring cinta ka anjeun. Bahasa lancaranna kuring cinta ka anjeun, tapi dina bahasa ugeran atau bahasa puisi basana bakal beda. Contoh, lamun dina puisi mah hate ratu tutunggulan ngimeutan salira nu taya kendatna. Eta bahasa ugeran. Janten urang kudu nyurahan heula, maham heula naon nu hayang ditepikeun ku nyieun atau nu ngarang gitu nya. Sajak mangrupa karya sastra di pangaruh ti Eropa nu diadaptasi di tahun 1846. Pangarang Sunda anu narata sajak di antarana Kiswes, kumpulan sajak nu aya di Tatar Sunda khususna nya. Di antarana aya Jante Arkidam karya Aib Rosidi anu budal tahun 1867, lajeng aya Tepung di Bandung karya Rahmat M. Saskarana tahun 1867, Wasiat Konglomerat karya Taufik Faturrahman, aya Lalaki Langit karya Junior Soridwan, aya Jagat Alit karya Godi Suwarna, aya Maung Bayangan karya ETRS, Jam Paring Hariring karya Dedi Windiagiri, lajeng aya Kidang Kawisaya karya Reti Snendes jeung rea-rea deui. Urang teraskeun dina sajak teh aya nu disebatkeun nyaeta unsur-unsurna. Aya dua unsur atau dua adegan dina unsur-unsur sajak. Nu kahiji aya adegan lahir. Aya adegan lahir teh anu nyampak dina rumpakana ya. Contoh dina lirikna. Aya naon wae dina adegan lahir teh nu kahiji aya wangun sajak atau tipografi nyaeta tata tulis. Contoh lamun hideuk mendakan sajak anu tata tulisna teh rapi, belah kenca atau belah katuhu sadayana. Aya oge nu disengsol-sengsol, aya oge misalkan si bentuk teksna teh siga tanda tanya atau ngabentuk naon teh eta disebut wangun sajak. Aya deui pilihan kecap atau diksi. Di dieu upama dina sajak biasana kecap-kecapna kecap-kecap pilihan. Naon wae Pak pilihanna? Contoh anu kahiji bahasana anu teu ilahar dipake dina sapopoe. Lamun urang misalkan nyebutkeun cinta misalkan ya, sapopoe teh urang teh nyebut cinta. Bisa jadi dina sajak mah tresna, asih, tresnaning asih jeung lain jeung sajabana eta disebut pilihan kecap. Aya deui citraan atawa imaji. Naon ari citraan atawa imaji? Nyaeta hal-hal anu nyampak karasa ku panca indera ya.
Dia dina punten dina citraan nyaeta pangaruh kecap ka nu maca saja biasana mah aya patilena jeung naon anu karasa katempo jeung kadenge ya. Jadi patalina jeung panca indera. Contoh, kulantaran di dinya tuh tingali tetep langit anu sakitu lenglangna. Berarti dina eta sajak loba imaji anu muncul teh nyaeta imaji paningal. Aya deui pangrampa. Ya gerak rampa hate berarti geus rumpah rampa mah eta kana imaji pangrampa kitu deui dangukeun galindeng nasuanten anjeunna berarti imaji anu muncul nyaeta imaji pangrungu atau pangdangu kitu deui pangecap rasa asin amit pait beuheur eta berarti urusanna jeung eta. Nah, lajeng saparantosna imaji aya gaya basa. Naon ari gaya basa teh nyaeta gaya basa hal-hal anu ngabalukarkeun ayana harti konotatif. Hartina arti nu teu saenjana. Beda jeung harti denotatif. Ari harti denotatif mah nyaeta harti anu saujratna. Lamun misalkan contoh dina bahasa Indonesia mah aya meja hijau. Artinya meja anu dicat warna hijau. Beda deui jeung meja hijau atau meja hijau anu hartina pengadilan. Tah, eta dimaksud gaya basa. Dina gaya basa aya sababaraha gaya basa anu sering kaluar biasanya aya gaya basa mijalma ya atawa dina bahasa Indonesia mah personifikasi jeung aya ngasor litotes kadalon atawa hiperbola ya rarahulan atawa hiperbola gitu nya. Tah eta panginten anu aya dina adegan lahir lajeng aya di Purwakanti. Purwakanti teh nyaeta pada kita surah kecap buh awal tengah atawa di tungtung ungkara kalimah. Jadi karena pernahna Purwakanti teh bisa ngarendeng dina sakalimah atau sapadalisan. Contoh kuring tepung di Bandung handapeun layung anu endah tur hurung misalkan eta disebut Purwakanti. Lajeng nu kadua aya adegan batin. Naon ari adegan batin teh nyaeta adegan anu teu katembong secara langsung tapi kudu diteuleman atawa dirarasakeun ya. Ieu patalina jeung makna nu hayang ditepikeun. Oke. Contoh nu kahiji aya jejer atawa topik atawa tema. Naon tah jejerna temana nu hayang ditepikeun teh? Hal pokok anu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca. Nu kadua aya rasa atawa feeling ya. Naon pa ari rasa atawa feeling teh? Rasa teh nyaeta jiwa dina sajak eta nu hayang ditepikeun ka anu maca. Contoh dina rasa atau feeling aya sababaraha rasa misalkan ambek, tuluy, senang, gumbira, sedih, jeung sajabana. Tah eta disebutkeun rasa atau feeling. Nyambung jeung wirahma atawa tun. Naon ari wirahma? Nyaeta sikep panyajak kanu maca. Kulantaran tadi dina rasana sedih, biasana lamun urang maca sajak sedih tara nepikeun ka abrug-abrugan atawa ajreng-ajrengan misalkan ya contoh dina sajak dina sajak ieu we contona dina sajak Tanah Sunda ke urang contohkeun ya. Kulantaran biasa bisa jadi hayang mawa atau ketir atau sedih biasana nu diungkarakeunna cara nepikeun ka sumanget tara nepikeun ka ngagedur kitu nya. Contoh hejo pagunungan paul lautan hejo paul langit nah hate kuring eta biasana di wirahmana tunna ieu. Tapi lamun misalkan tun atau wirahmana ambek tempona atau rasana ambek wirahmana pasti naik atau gancang ya. Deui misalkan keur gumbira atau sumanget tempona pasti gancang. Aya deui amanat atau intention ya. Eta hal-hal nu hayang ditepikeun panyajak atau pangarang ka pemaca. Oke. Nah, ieu kurang coba analisis dina Tanah Sunda karya Aip Rosidi.
Bukan hiji tadi aya wangun sajak unsur tipografi. Jadi dia bisa disebutkan unsur tipografi nyaeta rata kiri. Iya punten berenang sami rata kiri, rata kiri. Nah, jadi tulisanna lolobana ngaderet opat jajar ya. Malihan mah aya ieu di tungtung eta ngagambarkeun sisiniran. Aya deui kudu pilihan kecap atau diksi. Contoh di dieu kecap-kecap arkaik atau kecap-kecap anu teu dipikaharti. Aya Paul. Paul teh jarang dipake ya. Jadi aya hiji pogong Paul lautan, warna Paul, warna laut. Jarang dipake kecap ieu. Contoh aya deui naon deui nya? Neueulkeun, tarang neueulkeun jantung ya. Terus aya deui misalkan uh, jeung kembang wera, kembang jayanti ya. Eta misalkan Pak jarang dipakai, jarang dipikaharti. Nah, eta kecap-kecap anu muncul, kecap-kecap arkaik lantaran dina sajak teh udikna eta gitu. Aya kecap-kecap anu memang jarang dipakai dina kahirupan sapopoe. Aya di citraan atau imaji. Kulantaran di dia contoh aya kecap hejo pagurungan, Paul lautan, hejo Paul langit nah hate kuring. Kira-kira lamun urang ngahulang tuluy maca di kecapna, kira-kira imaji nu nyampak imaji naon? Paning. Nah, oke. Okay. Imaji paningal. Artinya nu katingali ya. Kuring tungtung tetepan geus puguh kecap tetepan itu teh ngomongkeun artina katingali. Jadi rata-rata dina sajak tanah Sunda ieu imaji anu sering muncul teh nyaeta imaji paningal ya. Aya deui gaya basa ya. Gaya basa teh contoh di dieu biasana aya kecap-kecap anu memang teu ngandung arti konotatif ya. Kela orang tinggal heula. Masing di mana kuring nangtung tanah tembok betah angin nyeot nyiuman tarang. Angin nyeot nyiuman tarang. Ieu salah sahijina nu kapendak kusim kuring ya. Ari angin teh kan biasana benda paeh nya. Nah, kulantaran disapertikeun atau kecap mijalma teh ya aya gaya bahasa mijalma. Jadi angin nyeot nyiuman tarang itu diibaratkeun si angin teh siga hirup. Nah, ini disebut gaya bahasa mijalma ya. Eta salah sahijina lajeng aya di Purwakanti. Tos puguh jadi urang tingali nangtung lempang aa. Nah, cumeluk nunjuk cumeluk eta kaasup Purwakanti tungtungna. Masing di mana? Masing iraha ieu Purwakanti disebatna Purwakanti laras Purwa gitunya. Kuring tungtung tutupan, kuring tungtung tutupan. Tungtung bedil, tungtung tungtung. Nah, itu disebutkan Purwakanti. Oke. Lajeng aya deui jejer ya. Naon atuh temana dina sajak tanah Sunda karya Aip Rosidi teh anu hayang ditepikeun teh anu kahiji nyaeta aya dina sadaya pada lisan, sadaya pada gitu ya. Anu netelakeun yen urang teh kudu nyaah ka tatar Sunda gitu. Nu ayeuna loba pangaruh ti luar anu bakal mangaruhan kana tanah Sunda ieu ya. Lajeng nu kadua rasa. Ku endahna tatar Sunda tapi loba dimangpaatkeun ku batur tangtos ieu bakal ngabarukakeun rasa anu prihatin ya. Balik deui kana rasa atau feeling kulantaran prihatin teh wirah mana tangtos moal siga urang maca sajak anu bunga ya. Contoh ya. Contoh kumaha macana kulantaran nepikeun hayang prihatin. Maka sinada lagi moal tarik contoh Tanah Sunda karya Aip Rosidi. Hejo pagunungan Paul lautan. Hejo Paul
langit nah hati kuring masing di mana kuring tampil masing kamana kuring lempang tanah lembok tempat bumetah angin nyewat nyuman tarang ya bisa jadi seperti itu kulantaran tadi prihatin mah tara abruk-abrukan jadi ngaruh karena wirahmana atau karena tun ya pasti tunna oge ketukana oge moal gancang. Nah, terus aya di amanatnya aya amanatnya halah yang oge ditepikeun tadi parantos disebatkeun yen di Tatar Sunda teh ayeuna keur mayunan kaprihatinan rehna loba pangaruh luar anu caritakeun dina tanah Sunda Sunda ieu artina urang rek sakumaha misalkan mangkat ka mana wae urang kudu tetep nyaah ka Tatar Sunda lantaran Tatar Sunda teh nya pangbalikan urang tanah di mana orang gumlar yaitu di tanah Sunda begitu orang daek teu daek wajib orang kudu miara mika nyaah tur mika cinta tanah Sunda eta nu hayang ditepikeun tina ieu saja ya lajeng urang teraskeun ayeuna sebatkeun wanda sajak naon ari wanda teh jenis jenis sajak aya dua nyaeta aya sajak epik di mana sajak epik nya itu sajak anu ngalalakon nu kadua aya sajak lirik nah sajak lirik teh nyaeta sajak anu henteu ngalalakon gitu ya oke lajeng oke, urang bandingkeun wae kumaha ari sajak nu ngalalakon teh sajak anu bercerita atau nyaritakeun ya contoh di dia aya sajak Jante Arkidam anu nyatakeun sasup Jante Arkidam karya Aib Rosidi panona berem sikis saga leungeunna seukeut lalancip gobang di pelasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan di kalangan ronggengan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam di peuting angkep kumendung Jante Raja Alam Petang matak aji panarawangan manjing kaliang sosoroting sinar jaruji besi makgade bilang kurang mona bus ngagisik hayang sidik Jante mencerong mantri polisi Ki Mantri tindakan Andika lelewa bikang ngapokong jalma keur tibra kita sajak Jante Arkidam jadi nyarita pun lalakon Jante Arkidam iya gitunya kedua aya sajak lirik aya lirik teh teu ngalalakon tapi sarua konsep nama nyaritakeun mung dina lirik mah teu ngalalakon siga tadi gitunya Imas pangrupi doa haturan Pak Oto Iskandar Kata karya Habib Mustofa junjunan pangnepikeun eta nyawa nu indit taya nu danya daya tapakna di dunia angin pangusikeun sapangeusih buana yen aya sinatria nu perlaya di wewengkon langit Sunda bulan baturan eta nyawa nu ditundung di tempat baktina taya nu daek jujur hei panonpoy geura awurkeun panas nu ngaduruk sagala sangkan ieu dada sakumna nyawa Sunda nyaho boga pahlawan dikjaya Tutugan Gunung Agung 20 Juli 1858 kita contoh saja lirik ya rupina mung sakitu nu tiasa dipedar sarengsena hidup maham karena pedaran sajak tidak dengat ayeuna semoga hidup kerjakeun soal anu sejadi bagikeun sarengsena hidup maham karena ieu materi rupina mung sakitu nu tiasa kapihatur hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan tepang disane suwaktos tepina kayan sehat walafiat salam kanggo sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urip Sunda